Perumahan dan Kawasan Perumahan atau PKP ngayakeun program berbenah kampung sareng pangadeg Agung Sadayu Grup Kusuma Agung. Ngaliwatan Yayasan Buddha Ju Cihade ngarenovasi sekitaran 500 imah anu aya di Bandung. Anu atos dimimitian sapraksasih Mei ieu. Salah sahiji kawasan anu bakal direnovasi nyaeta aya di Kecamatan Bojongloa, Kaler, Kota Bandung, di Kecamatan Bojongloa, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Kanggo informasi saterasna, simkuring sapara kanca parantos nyambung sareng wartawan urang saat anu bade ngawawancarakeun ketua RW di dinya. Ya, hatur nuhun asal dinten ayeuna simkuring geus aya di lokasi anu dilaksanakeun proyek ieu. Nyaeta di Kecamatan Bojongloa, Kaler, Kota Bandung. Ayeuna simkuring bade ngawawancara salah sahiji ketua RW anu mimpin di tempat anu terdampak proyek ieu. Assalamualaikum, wilujeng siang Bapak. Waalaikumsalam, wilujeng siang. Punten abdi bade ngawawancara benah kampung anu nargetkeun wilayah ieu. Sabaraha lila pikeun ngabereskeun bumi anu ieu nuju direnovasi? Ai target mah bade 14 dinten. Ini kali kawas eta sok aya dampak di lapangan. Perkiraan teh aya hujan teh mung target mah 14 dinten ke darese. Kumaha tanggapan Bapak ngeunaan program pemerintah ieu? Alhamdulillah ngaraos bingah ya, karena selaku pengurus alhamdulillah warga masyarakat khususnya RW 3 Jamika ngaraos dibantos. Ku ayeuna program bebenah rumah ieu. Atas penjelasan sareng waktuna, salajengna hayu urang ngawawancara salah sahiji warga anu imahna direnovasi ke program ieu. Warga anu imahna bakal direnovasi ngaliwatan program ieu. Assalamualaikum, wilujeng siang Bapak. Ieu sareng saha? Nah, kumaha perasaan Bapak saanggeus rumah Bapak direnovasi ke program ieu? Alhamdulillah bingah tidak ku ayeuna program bedah bumi araos bingah. Alhamdulillah bingah tidak ku ayeuna program bedah bumi araos bingah. Naon harapan Bapak terhadap program ieu salajengna? Harapanna bisa terasna sing diayakeun nyawa sanes. Supaya warta anu tiasa kami sanggakeun mugia program berbenah kampung ieu tiasa masihan manfaat pikeun masyarakat sarta ngaronjatkeun kualitas hirup warga di kawasan anu direnovasi. Urang doakeun mugia segalana lumangsung kalayan lancar sareng hasilna bisa dirasakeun ku sadayana. Punten bilih aya kalepatan dina nyanggakeun warta ieu, hatur nuhun kana parantos sana.